Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم. Fabima
bihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima mawadi'ihi wa nasu haqqam mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haqqam mimma dhukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum Fabima naqdihim ma zaidatun ay ma zaidah. Fabima naqdihim maka kusabab mudarna eta Bani Israil mitsaqahum karena perjanjian Bani Israil la'anna maka nalaknat kami lahum tegusyahum kai Bani Israil dilaknat tegesna ab'adnahum an rahmatina kami ngajauh kepada Bani Israil dina rahmat kami wa ja'alna qulubahum qasiyah wa ja'alna jeung ngajadikeun kami lahum Gusti Allah qulubahum kana hati-hati eta orang Yahudi qasiyatan atau kana Bani Israil qasiyatan kana teas la ta'linu min qabul iman sarati oke teu aya lulus-lulusna teu bisa tarima kana iman yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yuharrifuna pada marubah eta Bani Israil al-kalima kana pirang-pirang kalimat anu aya dina Taurat eta nanti sifatan kanjeng Nabi Muhammad amma mawadhihi tina tempat-tempatna eta kalim anu geus ditempatkeun ku Gusti Allah terus diganti padahal mah aya ke bakal aya di akhir zaman sifat siga kieu kembaran siga kieu rupa siga kieu jelas lagi-lagi di Allah kumanehna wa nasu hadzan mimma dzukiru bihi wa nasu jeung pada mopohokeun eta rokut geus ninggalkeun popohokeun teh palira hadzan kana bagian mimma tina perkara dzukiru anu jadi dituturan ya Bani Israil di kalau diperintahkeun kana perkara ditornya kana kudu nurut ka kanjeng Nabi Muhammad
padahal mah aya dirobah. Ya, sifatan kanjeng Nabi kudu nurut ka kanjeng Nabi. Aya dina Taurat teh dirobah, dibungkus, diganti. Ya, kuduna nurut ka kanjeng Nabi jeung dina Taurat teh henteu kalah kana tinggal. Wala tazal ya masih tabur di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tazal yang teureun kanjeng Kasih Muhammad tetap taulimu ningali ala khainatin eta harus terus nambah jelas anjeun ala khainatin kana khianat minhum ti Bani Israil selalu katingali ku anjeun eta teh khianat bae khianat nyulayaan bae binaqdil ahdi ku modal kana perjanjian Allah jeung diana ieu naqdul ahdi kudu nakitu janjian kitu illa qalilan minhum kecuali yang saeutik ti Bani Israil teh anu nyekempakeun kana janji walau bana la tazalu tantali ala khainatin minhum tebal tebalan terbaik dan ayat TKP ayat benar oke lumana eta biman aslam berjamaah masuk Islam di Bani Israil ayat eta membalan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin fa'fu maka kudu ngapura anjeun Muhammad anhum di Bani Israil geus kajeun wasfah jeung kudu maremos geus teu ditotong dipalihe innallaha yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala mikademen mikasep ka jalma nu gawe hade itu hadena cukup si Allah dengan dieu teh hada mansukun bi ayat saya situasi kondisi baheula geus kajeun teh antepkeun bae ai kadinakeun mah wayahna paksa terus ajakan nya teu daekeun parahangan wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa minal ladzina jeung eta ti sebagian jalma-jalma qalu anu ngomong ladzina inna pokna teh inna saestuna kami tanasara kabeh-kabeh nasara akhadna muta'alliqun bi qawlihi akhadna ngalap kami jeung Gusti Allah mitsaqahum kana perjanjian ieu hadina nya ayat itu sebagian Nasrani kami dia perjanjian kama akhadna ala Bani Israil al Yahudi sakumaha kami ingin perjanjian jeung Bani Israil al Yahudi fanasu hadzan mimma dzukira fanasu maka mempohokkeun deui ladina qalu inna nasara hadzan kana bagian mimma tina perkara dzukira anu dituturan pituturan ieu ladina bihi kana lima fil injil dina kitab Injil geus caritakeun Injil kitu aya sifatan-sifatan kanjeng Nabi kudu nurut ka kanjeng Nabi kudu iman ka kanjeng Nabi dicaritakeun Injil oke bakal aya nabi akhir zaman sifatan sigakieu sok geura kalau turunkeun eta fanasul hadur biman kirubi dipopohkeun kana parentah anu dina kana perkara anu diparentahkeun ka orang-orang Nasrani teh
naqadu al-mitsaq, perjanjian yang ada. Jadi kumaha tu fa'adraina, maka sebab itu fa'adraina, maka nipakeun kami lamun Gusti Allah bainahum ka antara ieu orang Nasrani al-adawata karena permusuhan wal bagdoa anak kapeul siri hewaan datang ka ila yaumil kiamati datang ka poe kiamat. Allah itu orang Nasrani mah loba pisan dia golongan anak teh ya terutama nu paling menonjol itu orang agama sampai orang ieu mah aya teh aya Protestan aya Katolik itu nya Eta pada mana Nasrani ya Nasrani itu teh faedah teh di jero eta teh loba deui golongan ya kitab namanya beda deui kalian sakal tewek aya uskup aya nama jadi daerah Gusti Allah fa'alaina bainahum adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah bitafarruqihim malalisa wa ikhtilafi ahwaihim beda kahayangna terus ngarian aturan sakumaha yang fakul fil qadim tukaffiru al-ukhra setiap golongan yang ngafirkeun kalau sejenna kurang Katolik kafir Nasrani Protestan kurang Protestan Katolik eta kafir di Jawa Tengah itu loba kesini kafir wasal fayunabiu yang sakedeung bakal membedakeun hum ka ieu jalma-jalma sa'allahu Allah taala di akhirat bima kalan perkara kanu anu bukti ieu manusia teh asnauna pada migawe di manusia. Nah, bisa putuskeun saha nu alus saha nu goreng saha nu bener saha nu salah oke di akhirat ku Gusti Allah. Bedakeun kabeh pagawean teh ku Gusti Allah teh. Teu ukur dibedakeun geus dibedakeun teh fayujazi malik dibalas Gusti Allah. Ya Rabbi bil Mustafa